Pak Lurah. Kang Ewok, tes di mana? Tes beli paku ya di material. Beli paku. Tak nyantet saha? Iya, nyantet ada butuh Oh, jualan terek nyantet. Cek Kang Ewok sama mana mau antena segala? Antena? Kan antena itu jujur atuh. Kumaha Pak Lurah? Sugan teh antena nu kieu. Lain nu kieu mah jujur, Pak Lurah. Iya Pak Lurah, asa tarana si Maman ka mana aja? Oh, iya Da, geus sarua sarangan pohon sila. Lupa. Juga nama sebuat kejadian hari tadi gini. Anu basa nyelong. Tong dibahas lah. Bisa dibahas, bisa. Atuh ai kitu mah. Kira-kira cek Pak Lurah eta ka mana si Maman Ya, paling ge kalau buru kolota gini. Tadi itu ka Cihalu. Oh, ka Cihalu? Paingan antara nempoan atuh. Satunya ya langsung pulang Kang mah. Ada pegawaian kan ini. Sok atuh kade di jalan Pak Lurah. Iya nya. Sok. Suara mah terbalik pisan mah nya nu disebut antena atuh. Kudu nu kieu mah jujur. Kudu di kacamata eta si Lurah juga nama ini juga aing ya kieu kasep. Beda aing mah di kacamata ge tara membuat hati perempuan berkaca-kaca anjing. Cup, nanti kata angsan itu orang bo. Mana tak? Yo, kalah lah. Dah angsan. Sengit kieu ta euy. Ada orang tak? Tadi orang tuh sekadar, iyo pais kadal. Palingan bauna kieu tuh. Samban urang mah. Heuh, so bo. Wah, mana mah bauna kieu teh sekadar naon mana cup? Urap karari. Oh berarti sengit kena urap kararinya tibatan jeung ieu ge pais kadal. Tapi ieu mah pais majikom. Beda heueuhnya teh euy. Beda saeutik. Heuh. Alah, sebara langgap kernaon ieu. Ai, dingalikeun ieu. Pasreng anjing. Ya, cekenge sia mah, ngarulas wae tuh. Kenaran balik dari ya? Keur ambu-ambuan itu tuh. Gawe kisana tuh maneh mah. Ih, orang teh gabut wok. Atuh gabut mah nu bermanfaat atuh maneh teh naon atuh? Salawatan atuh teh. Cekenge sia mah alim wok. Tuh di bejaan teh maneh mah kakak kitu. Iya, ai maneh rek ka mana? Urang rek macul. Oh, rek macul. Heeh. Percaya mana yang rek macul? Percaya. Siapa? Ketempo ieu naon? Jujur. Ayo, Ember. berarti orang rek Macul. Kamu orang mau jujur jeung ember berarti orang rek museup. Oh, ngomong atuh wok rek musup gitu. Tar dibotok. Nah, eta mah mau jujur sadua-dua kitu wok. Tak apalin maneh mah. Ya, nu nu ieu teh keur ditegerkeun ka teh tah dicekel. Oh, emangnya jadi tereh menang. Tah, cerdas cup maneh mah. Lah urang rek ini teh lah rek museup berang manten anjir. Ih, kelawok. Emang kurangan kitu mun borang? Mun berang mah lauk teh sok bobo siang jadi teu nyorang. Oh, belah tuh wok euy. Tah hayu rek dulu mah. Ayo. Cup maneh ngilu. Tah hayu. Sebenarnya di mana wok? Terus kudu apa maneh mah museup aja aing. Setia akan tadi dia ngusupna. Ieu mah wok tiga palung-palura. Emang kunaon gitu? Wah, bisa carekan wok. Ya moal atuh. Emang bebeja. Bebeja teuing kan ada lauk bagian di daharku jelema ieu mun kudu bebeja. Kita nyarekan grawok. Moal urang tanggung jawab. Berarti ingin di sini hiji. Ya. Kalah. Ayo mana nu alus tah aing dibere. Geus tah sok loba acara teh aing mah nguseup mah tinggal nguseup we atuh. Ini ribet pisan. Laukna baradag sia anjir di dieu mah. Emang lauk naon wae gitu mah? Loba di dieu mah aya lauk
Paus, hiu, piranha, loba pokoknya mah. Cup tong didengekeun si Ewok mah ngomongna sok ka mana cae. Nya Kak. Terpercayaan, geus kayak buktikeun di dieu mun maneh teu percaya ku aing. Kae bedan kieu tuh useup teh aing nya kaum anu ieu. Bede atuh maneh teh juga memusuhan jeung aing teh. 100 tah. Tah kitu. Mana panas cup tadi teh? Eta di ember Bang. Gimana panas cup? Abah teh mah. Tak ieu bagi doa ngalah membawa batu. Harinya cacing campur racing. Guna ya bari ngarokok mana aing. Alah rokok aing lagi eueuh atuh tinggalin ieu mah jigana kudu meuli heula. Dicekelani urang rek meuli heula rokok ya. Daguan urang meuli rokok heula ka material heuh. Tah meunang tah. Menang wok. Cek aing ge sok bawa lah aing meuli rokok. Wok ulah lila wok heuh. Moal 5 tahun paling. Tak aing menang tak. Wah, alus euy si Ewok. Mana lauk hiu-hiu teh lah, hiu odol petit. Gitu, aku geura deh. Ya, Cup. Kada emberkeun, Cup. Tinggal lipatnya. Gitu. Ini bade log geura. Lain mah ulah ngalag usul betul, ngalag manggalag kenangan. Menang, Cup. Yang tak euy. Ieu mah euy. Dia lauk gajil ieu mah. Cup. Daya teh beneran ieu mah. Kudu bari ngalagot Cup euy, urang mah euy. Euy kok ternyata. Panapean ieu kali. Lagu ki ucing. Panage daun samput ngali. Yo, ieu mah menang, kita menang. Eta paus ieu, paus bongkok. Yo. Ayeuna we. Mai aing. Ini pas. Cekainge. Barudak mah ka aing licik, ka aing ngarekekeak. Ayeuna maranehna nguseup di balong palura. Yakeun. Hah? Baru. Assalamualaikum. Palura? Waalaikumsalam. Maman. Lihat, Pak. Alhamdulillah. Iraha ulang kalau Tadi Pak ini anjing. Ih, kieu palura ieu. Mereka bejaan. Balong anu nyolong. Saha nu nyolong balong? Ih, lain balong na, laukna di keur diuseupan jeung ku si Tata, tapi jeung balada nu kasate apal. Aduh. Yang keinget si Tata. Ya tuh ya. Tuh ikan ya. Keunian siang sampaian. Agok, ya. Naon ieu paku jeung HP? Geus lah kesel kita. Palura ka ditu? Kan itu. Kan di jalan. Wah. Si Tata euy geus wani euy. Tak. Woi, Cup, Cup. Cup mah aya wae, Cup. Lauk gede tak euy. Gede lauknya. Mana? Nyolong lauknya. Entah Pak, abis mah nuju ngalatih eta cacing ojai. Lah ganeng. Eta naon buktina? Jabal turunan segala mana mah? Entah Pak, uing mah teu dibur. Ya, mun ek nyolong konsisten. Mun ek diuseup-useup, tong make acara di turunan segala.
Wah, ayo bogana euy. Anjing coba hari ieu mah. Aing lah. Naon ieu teh Palurah? Ya barudak nyarolong lauk udah. Aing mah teu ngarti ka jelema-jelema sok nyarolong lauk. Kudu akan ngesarba teu ngerti. Ye, cek aing mah daripada nyolong mah mending gue beja ka Palurah. Da mau atuh dibere ieu atuh. Terus gitu Palurah. Nah, ya bener. Ya da tuh ai ka warga sorangan mah mau mantak disoretkeun. Tah, adenge. Wih, kapan tadi cek mana ewok? Tadi cek mang ewok. Tuh, mana mah? Keur mah nyolong lauk, ayeuna mitnah ka urang. Urang mah atuh tidak mung-mung atuh nyolong lauk ka acara kieu mah tuh. Ya, Kang Ewok mah bager. Ah. Mah mungkin atuh nyolong barang batur mah. Tah, kadenge. Geus lah Palurah ieu sia can barasa ya. Jeung hukumanna kang dijeburkeun erek. Hali ku aing dijeburkeun oke mah. Wok. Cicing sia can dijeburkeun ku aing. Sia aja. Wok. Cicing sia can dijeburkeun ku aing. Sia aja. Aing seri aja. Halus. Hah? Oh, sok atuh. Ah, gandeng. Eta. Ini. Ah, gandeng. Eta naon buktina? Ya balik turunan segala mana ya? Siapa dengan cek bubur? Ya, mun ek nyolong konsisten. Mun ek dosa puseu. Tong make acara turunan segala.